A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kafatil mukallafina dukhul fi dinil Islam. Yajibu ala kafatil mukallafina dukhulu fi dinil Islami wa thubutu fihi alad dawami waltizamu qabulu ma lazima alaihi minal ahkami wa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqon. Eta ka masjid lah. Ka masjid. Sakitu heula. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina kasakabeh jalma anu mukallaf aduhulu kana asup fi dinil Islami dina agama Islam waktu butuh jeung netepan fihi dina agama Islam. Pantok. Fihi dina agama Islam alad dawami netepan kana salalawasna. Waltizamu jeung narima kana perkara qabuluma tegasna narima kana perkara lazima anu tetep ieu perkara alaihi kasakabeh mukallaf minal ahkami halna tetep tina pirang-pirang hukum. Sakitu nya bisa deui. Tah salajengna faslun fi sifatillahi ta'ala wa rusuli wa fi samaiyati. Yajibu wajib cenah wujuban mutahattaman kalawan wajib anu dipastikeun kudu ala kafatil mukallafina kasakabeh jalma anu mukallaf sakabeh jalma anu mukallaf. Naon ari nu mukallaf teh? Tarik mukallaf teh naon? Mu'alaf eta mah aya mukallaf aya mu'alaf. Lamun mu'alaf mah anu karek asup Islam. Ieu mah kan kalimat mukallafina mukallaf. Nya balik mah balik. Mukallaf teh naon? Mukallaf teh jelema anu balik ya, tapi dengan catatan balikna tur berakal. Matak kaasupna mukallaf. Mun geus kaasupna mukallaf berarti jelema anu balik geus jeung berakal. Nu gelo sarua geus baralek marogan teu balik gitu. Kan syaratna balik mah kan cirina kan geus disebatkeun geuning. Umur 15 tahun turuy mimpi lah lamun ti awewe head lah jeung lain sajabina. Tah balik makan nu gelo ge kos kitu sarua. Kakeunaan leuwih ti 15 tahun. Sarua manehanna ge mimpi lah boga hawa nafsu. Nya ta imam mukallaf sajabi ti balik tadi tur
berakal naon ngarti berakal teh nyaho kana hukum kana anu dilarang kana diwajibkeun jeung lain sajabina apal gitu mukallaf teh normal kepikiranana tah mukallaf teh balikan deui nyaeta anu berakal tur anu baleg tur berakal ngarti gitu paham nyaho gitu bisa ngabedakeun mukallaf teh. Terus sajabiti dinya definisi mukallaf nyaeta jalma anu bisa kakeunaan ku hukum anu kabeungbeuratan anu bisa kabeungbeuratan ku hukum nu kudu ngalaksanakeun hukum mukallaf teh seperti jelema nu gelo balik tapi teu mukallaf manehanana da gelo teh da teu berakal teh jadi teu bisa kakeunaan hukum nu gelo mah terus gitu. Nah teu kakeunaan ku puasa diwajibkeun kan nu gelo mah da geus puguh teu ngarti teu berakal dari mukallaf teh henteu kakeunaan kudu wajib salat da tidak berakal teh dah henteu kaasup mukallaf teh jadi mukallaf teh jelema anu balik teu berakal tur kaditurat teh anu kabeungbeuratan hukum atawa anu kakeunaan ku hukum gitu eta lah mukallaf wajib tah ka sakabeh jelema mukallaf saha urang balik geus berakal puguh ga nyaho dalam untuk berakal mah moal resep ka lalaki awewe teh lalaki ge moal resep ka awewe lamun teu berakal mah matak maneh resep ka awewe atau lalaki resep ka awewe atau awewe resep ka lalaki ku sabab ngarti nyaho kan. Nah ala kafatil mukallafin kasakabeh jalma-jalma anu mukallaf kana naon wajibna dukhulu fi dinil Islam kana asup dina agama Islam wa huwa jeung carana asup kana agama Islam nyaeta ku cara naon syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ku cara syahadat nyaksian gitu nyaksen bahwa tak aya pangeran anu hak diibadahan angin Gusti Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah wal iqraru bima jaa bihi min indillah jeung ngucapkeun kana perkara anu ngadatangkeun ieu utusan min indillah ti Gusti Allah itu asup carana asup ieu mah eukeur naon lamun kudu ngucapkeun heula syahadat keur jelema kafir nu kudu ngucapkeun heula mah aya urang ti lalahirna henteu ngucapkeun syahadat cenah mimiti kadang geus diislamkeun kudu jadi kolot sabab budak nalikana lahir kabehanana bersih kabehanana suci erek diislamkeun erek dikafirkeun tergantung kumaha kolotna geus sah tetep atuh cenah kumaha urang Islam cenah sahadatna kan osok dina nalikana salat cukup di dinya kitu jelema nu asup Islam asup kana agama Islam mana ieu agama Islam teh agama anu ngadatangkeun kasalamatan di dunya jeung akhirat gitu. Wa tubutu teh cukup asup hungkul tina agama Islam teh. Jelema mukallaf teh wa tubutu jeung kuduna tepan. Kitu cicing maksudna tepan teh cicing dina agama Islam entong punah-pinah. Itu Islam geus cicing tapi kamot. Kaayaan dina agama Islam. Aya mulazamatu tegasna netepan atawa nganggerkeun kan pihi dina agama Islam cicing gitu henteu loak leok henteu ngalakukeun kasirikan henteu ngalakukeun kamurtadan alat dawami netepan kana salalawas
saralawasna ay bila inqita'in ila mauti ala Islam tuh cek sarahna ge kos kitu tegasna henteu dipegatkeun gitu ala dawam teh tegasna henteu dipegatkeun ila mauti nepi ka maut alal Islam cicing dina agama Islam itu maksudna subut jeung dawam di dinya teh cicing dina agama Islam jeung salalawasna dina agama Islam kalawan teu aya pegat-pegatna henteu misal ayeuna Islam isuk maneh Buddha isuk maneh Kristen isuk maneh Hindu terus ka Islam deui dipapai agama poe Senen maneh Islam poe Salasa maneh Kristen atuh loba pangeranna maneh kos kitu ulah kos kitu atau sataun ieu acan hang mecakan ka Islam sataun ieu yang mecakan cenah ka Kristen sataun ieu yang mecakan cenah ka Buddha teu bisa kitu dina bab akidah mah matak sing yakin dina kaislaman anjeun dina kaislaman urang kudu sing yakin. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala tamamu ni'matil mautu alal Islam tuh. Sawu Sayyidina Ali ngadawuh Sayyidina Ali tamamu ni'matil mautu alal Islam ari sampurnana nikmat eta maut alal Islam dina kaayaan nyepeng meluk agama Islam. Saur Sayyidina Ali takos kitu. Mata kudu dawam teh tepi ka maut teh. Sabab ieu kanikmatan maneh dibere naon kanikmatan ku Allah encan sampurna tah kadeh. Can sampurna pol. Can sampurna pol ieu salama hirup maneh. Ku Allah dibere kanikmatan teh encan aya naon-naonna. Sampurnana ke dibere kanikmatan ku Allah nalikana ente maut dina kaayaan Islam. Tah eta karek. Geus sampurna nata geus sampurna kabeh tah ente loba rezeki ku Allah dibere mang pirang-pirang nikmat darek dina ekonomina jeung lain sajabina geletuk teh maot dina kayaan henteu Islam jan sampurna eta kanikmatan berarti gitu berarti rugi keneh can dibere kanikmatan anu sabenerna ada kanikmatan anu sabenerna mah nalikana maot dina kayaan lah maka cek Sayyidina Ali kepantas tamamu nikmatil mautu alal Islam. Nah alal Islam di dieu secara naon ngaranna teh secara umum lah sampurnana nikmat teh nalikana maut dina agama Islam teh aya anu nyebatkeun memeluk agama Islam aya anu nyebutkeun ge anu husnul khotimah. Nah anu maksud sampurnana nikmat nyaeta anu nalikana maut kaayaan husnul khotimah gitu kaayaan salamet maksud Islam teh lain saukur memeluk agama Islam lain tapi anu leuwih tepatna anu leuwih hadena kitu kadituna dina bab pengertian dijabarkeun deui maksudna sampurnana nikmat teh nalikana maut dina kaayaan salamet maneh husnul khotimah gitu eta ge dalam kaayaan maut cek paribasana memeluk agama Islamnya terus tanyaho husnul jeung suul khotimahna kan tak apal tah nu penting kan secara umum mah dina agama Islam we da sabab nalikana engke ge cek paribasana gitu nalikana jelema loba dosa tapi melukna agama Islam glutuk maut Islam kene paling ke digodog heula dan kira bakal salamet deui kan kaos gitu nah ngana mun diterangkeun kaos gitu ulah lah bakal sageunahna jelema teh nah Islam da bakal asup ka surga geus we kembalilah ka neraka heula sakedeung mah tah lamun diterangkeun kaos kitu pasti bakal aya pemikiran gitu ada sadena maksudna sampurnana teh nu leuwih tepat kitu dina ngartikeun nu leuwih tepat sampurnana nikmat dibere ku Allah nalikana maut maneh dina kaayaan salamet maksudna husnul khotimah lain saukur nyepeng agamana tapi oge hos ngaluarkeun ruh dina kaayaan nyaksi
Dina kaayaan iman ka Allah, dina kaayaan ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waltizamu jeung narima kana perkara jeung kudu narima ieu jelema mukallaf teh. Lain saukur tadi subut pihi ala dawam lain saukur kitu. Cicing dina agama lain saukur kitu, lain saukur salalawas netepi ka maot, tapi aya di dinya kudu narima kana perkara qabulu ma tegasna narima kana perkara ay sayyin tegasna perkara lazima alai anu geus ditetepkeun kitu dina eta agamana dina eta Islam teh aya hal-hal anu lazim aya hal-hal anu geus ditetepkeun nyaeta mangrupakeun minal ahkami pirang-pirang hukum tadi teh kan cicing terus saja biji teh dawam kan dina agama Islam aya oge penekanan mukatiluna jelema mukallaf sanggeus Islam kudu narimakeun hal-hal anu lazim hal-hal anu geus ditetepkeun aturan-aturan anu geus ditetepkeun ku agama Islam naon cenah wahya ma bayanahu Allah taala lana ala lisanin nabiyhi mimma yata'allaqu bi af'alil mukallafina wa huwal wajibu. Naon cenah pirang-pirang hukum eta di mana dasarna nyaeta pirang-pirang hukum ieu anu kudu ditaati ku seorang mukallaf anu geus asup Islam atau anu Islam narimakeun pirang-pirang hukum ti saha nyaeta ti Allah anu mana ieu Allah Subhanahu wa taala maparinan ieu hukum melalui saha junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erek kedina af'alna nya gitu. Eta teh hal anu kudu dilakonan dina bal af'alna nu wajibna nu haramna jeung halalna jeung lain sajabina. Wahya ma bayanahu Allah ta'ala lana ala lisanin nabihi mimma yata'allaqu bi af'ali mukallafina wa huwal wajib tu. Nyaeta perkara anu mertelakeun kana ieu perkara teh Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanapi ka Kanjeng Nabi nabina Allah taala mimma tina perkara ya ta'allaqu anu cumantel ieu perkara bi af'ali kana pirang-pirang padamelan al mukallafina sakabeh anu mukallaf wa huwa mangka ari ieu perkara teh al wajibu disebut perkara anu wajib ta eta hal kewajiban eta anu dibebankeun ka seorang muslim ka seorang anu geus Islam gitu. Namun aya perkara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu perkara teh cumantel keur sakabeh anu mukallaf wa huwa wajib hukumna. Seperti naon? Salatna, puasa dina Ramadan. Terus naon deui? Haji keur nu mampuna, zakat nalikana geus nisabna, oh kitu teh. Nah eta kudu dilaksanakeun jeung deui sajabina wasunnatu wal mubah wal makruhu wal haram. Tah pirang-pirang hukumna teh wajib terus sunnah mubah makruh jeung haram anu mana ieu 5 perkara teh cumantel kakeunaan ieu hukum teh sakabeh mukallaf mah ku ieu hukum kudu ngalaksanakeun kewajiban erek ngalaksanakeun sunnah engko ngalaksanakeun mubah engko sok beureum ngajauhan ka makruhan jauhan aya ka makruhan wal haram kudu leuwih dijauhan kos kitu. Nah ieu teh 5 dasar ieu teh kan bab hukum dasar ieu nu 5 ieu teh beda-beda pangartian. Lain maksudna cumantel dina pirang-pirang ahkam pirang-pirang hukum keur jelema muslim teh kudu diraran kabeh lain. Kewajiban dilaksanakeun, sunnah dilaksanakeun, mubah dilaksanakeun, makruh dilaksanakeun, haram dilaksanakeun lain kos kitu. Tapi
aya definisina anu dimaksud hukum wajib sunnah mubah makruh haram teh naon jeung kudu kumaha dipigaweanana. Nah kos kitu pamima yajibu ilmuhu wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Restu? Nyi? Di? Dina bab ieu mata kitu ge ngar insya Allah ada karek awalan saeutik nya.